kudu ikhlas niat kawin teh sia taat kerja-kerjanya akibat sakti lamun saya eta amanah bujahan tadina wa nasihab kawalan silaka dunia. Alhamdulillah acara sawe lantunan sholawat onya santapan rohani dan santapan non jasmani sambil diiringi ku sholawat kita deui pilih anu bade nyumbangkeun sonten emasna ngiringan ngarame-rame di ieu panggung atanapi hoyong request sholawat mangga diantos dina